Punten. Ayo bumina Abah Mabur, paling mana? Oh, Pak Mabur A. Mohon. Oh iya mohon Bumina A. Aya gitunya. Hari tadi mah nyondong A. Cobian we. Mana tuh pada sobilanya? Mohon mangga mohon. Assalamualaikum. Bah. Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebet. Tuh sahanya ieu teh. Assalamualaikum, Bah. Bah, lu beli bagea si Abah euy. Aduh, Ujang meuni bagea ieu anu ti mana si Ujang? Bade aya pikir saeun naon ieu ka dieu Abah mah meuni lareuwas ieu teh. Abi teh ti genteng bah, tadi teh pada prayogi, hoyong gaduh paniatan, sugan ku abah mah di dieu teh gitu bisa mecahkeun kahirupan abi bah, kumaha carana ya hirup abdi teh kieu teh ngabah Gusti biasa peurih hirup teh bah. Oh, kitu Ujang ai sugan teh urang mana. Oh, jadi gitu si Ujang datang ka dieu teh. Geus wae Jang. Ben bae da ngaranna hirup ka urang teh kudu boga loba nyarekan, urang teh nya kudu aya nyarekan. Yang kieu Jang. Ari Abah mah di dieu da geus apal Jang. Naon anu dipikah hayang ku si Ujang, Abah geus apal. Oh jadi abah teh geus apal kayan abi aya ka dieu teh. Sugan teh abah dah bener abah mah ilmuna tinggi mah jadi kado kapan abi teh terus apal ka dieu teh benernya. Lain bah kinten-kintena hoyong sukses kita panarosan ieu kedah naon bah di syaratna teh kitu tah. Kieu Jang. Ari Abah mah di dieu pan anu dipake teh ilmu bodas teh Jang. Jadi syarat anu dibutuhkeun teh serba bodas Jang. Anu kahiji kudu aya hayang bodas Jang. Anu kadua kudu aya beas bodas. Anu katilu kudu aya cai bodas. Anu kaopat mah Jang pilih mah si Ujang kagegelan bade masihan ka Abah ieu. Wayahna mah kudu make amplop bodas. Ulah make amplop anu aya urat-urat di beureum ka ade. Oh, jadi kedah gitu bah persyaratan teh. Jadi kudu serba bodas we begitu ya. Ya kayak tuh manawi gitu kayak abi bedak. Yang persyaratan eta nah kitu abi saenggal mah di kadiekeun gitu. Aya kedah nu serba bodas mah teh abi milari artinya banyak. Mun kitu Jang. Pokona mah lamun Ujang geus meunang persyaratan naon anu ku Abah di saurkeun tadi, Ujang buru-buru ka dieu deui. Tangan omat Jang ieu. Da urang mah meulina Jang syarat, jadi lamun aya nu ngajual eta barang sok sanajan hargana mahal ulah rek ditawar. Da eta mah Jang syarat ka hade. Nyatu bah ke ai ku abah persyaratan da kedah di ayakeun mah saenggalna ke ku abi disiapkeun bah. Nya Jang sok bae engke ka dieu. Kan Abah mah rek nanya ieu soalna anu dipikah hayang ku Ujang teh ayeuna teh loba pisan. Kan Abah hayang nyaho. Naon anu rek pertama ku Ujang dilakonan, hayangna teh hayang naon heula. Sebenarnya mah bah ka dieu teh seueur paniatan mah cuman dokap ka abah teh kahiji hayang rumah tangga deui bah hayang boga pamajikan deui. Nya geus ari kitu mah Jang. Ayeuna mah kieu wae.
lamun si Ujang geus meunang syarat anu ku Abah tadi dicaritakeun, Ujang buru-buru datang di ka dieu. Oh, mangga atuh bah, ai kitu mah. Ke abdi tos nyiapkeun persyaratan tos komplit. Abdi ke Abah ka dieu deui nya Bahnya. Abdi bade pamit we nya Bahnya. Ya sok yang pokona mah lamun syarat geus meunang Mohon. datang di ka dieu ya. Mohon. Sok. Yo Bah, assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, aing kudu yang syarat ka mana ieu nya? Biasa nate hese dengan persyaratan teh teh. Ah, ieu nya. Kumaha atos si Abah teh ah. Atos cuman teh persyaratanna sudah aya. Punten di bade naros kitu-kitu mah. Gaduh aya bodas di dieu. Di mananya? Asa keemutan ah euy. Aya di rencangan abdi ah. Yang bodas mah Bisanya. di Amemen. Oh, di Amemen. Mohon ah, yang bodas mah aya mohon. Biasa tuh dijajabkeun abi. Oh, mangga. Mohon. Ayo, Mangga.